Aduh, aing nempeun digawe si Subaili aing teh dititah belah kitri ya. Acok sieun teu waras aing curiga ka si eta mah duh. Ah, takut kaduduk we ai. Aduh, aing lawur si eta mah titah kelakan teh duduk we lah. Ganteng, aing ganteng. Aduh, si Kehet nopang kumaha ieu kitrina teh dibawa ku aing kita meula kitri teh. Aduh, ai si Subaili euy. Ah, Kehet mah heueuh tara waras tuh. Pang kumaha ieu geura ditinggalkeun kieu. Aduh, aing aing teh titah laki ieu kitri. Teuh, cak aing teh. Wah, udah besok kitu si Subaili mah, indik lah. Ah, ieu aing geus loba ieu. Lobang nama euy kari melakan aduh. Nu gablekna teh daek ka dieu eta poho urang tadi kitrina teh dibawa deui aduh. Mahanya aduh aing ngadaguan laki kitrina lah bari nyantai. Ah. Si Ahmad panitah kaleuweung ieu teh, tapi teu mahanan cai, teu mahanan udud, kopi eueuh. Ayo teh tadi nelegan ciduh ka parahang ieu teh aduh. Aing ada nu bogana eueuh. Ieu teh harian mah da pasti asup ieu sapoe. Lah, mending ngeleson we heula ah. Da apaleun ieu nu bogana mah. Paras jeung dibawa kitrina kumaha ieu. Subaili. Nah siang mah titah gawe teh ku aing kalah ka molor. Nah kumaha? Aing buruhan sagede-gede 100.000 sapoe. Kalah ka molor we kitunya. Aduh, ai ente. Astagfirullahaladzim, Allahumma barik lana fi marzaqna kada banar. Ahmad aduh, hampura kasarean mang euy capek euy. Aduh hampura. Yo, Kehet sia mah ek pepelakan teh kitrina teh dibawa. Nah kumaha coba kalah ka hees. Ieu nu ek dibelakeuna ieu bawa tah panek mah kitri dititah ku aing teh. Opan heuh aing boro-boro moal kirtit non nu ke ngaranna teh. Siga kitri Kehet. Oh, kitri. Cui sia teh. Cai ge teh di bahanan aing nu kieu kudu dibawa. Ah, gawe we heula gampang nu kitu mah. Oh. Ieu mah ieu diplakeun ieu. Heeh, pelakeun eta teh. Heeh. Nya ieu, kade ieu. Melakeunna ka baleg. Cekolot ge huluna kudu ti handapnya. Hulu kudu ti handap ieu. Ambeh alus. Ade. Heeh. Naon? Hulu ti handap. Hulu ti handapnya. Heeh. Tah, aing mah danya. Nempoh heula kebon anu di Lebak aing mah di handap. Alus hanteuna bari bawa cai pancen maneh yang minum. Heeh, teh Aing ini kopi. kopi siap. Aing balik heula heueuh. Adeknya sih bener ya. Aduh. Aing curiga we ka ente mah. Ayeuna urang ek digawe ya. Aing itu telanya. Ulalillah. Siap, aing itu lah. Siap. Ah, goblok si Ahmad datang tanpa permisi. Eta ngaranna teh nu kieu teh kitu. Aing meni rewas meni dong kena ieu teh aduh. Aing kaeraan ongkoh lah. Enak mah tuluikeun teh melak ieu lah. Si aya datang deui keur diuk teh gaji dipotong deui. Ah, keur mah jalma merewing beruat berwit gitu. Ih. Iya teh melakna teh. Iya jadi ka dieu. Tadi teh naon cenah? Huluna ti handap da moal jadi atuh iki. Enak kumaha. Raku. Kieu nya. Kieu. Ah. Kieu. Aduh. Da sapiraku euy. Aing kudu kieu. Aduh. Ieu teh na kumaha atuh nya. Aing baru singsan buruh teh sabaraha goblok teh lah. Oh aing ngarti ye. Boga ide ye. Meureunnan melak ieu bari hulu ti handap. Oh eta meureun geus syaratna melak nu kieu mah euy. Ieu meureunnan ieu kieu kitunya tah. Idah. Aing teh nguburna kumaha? Ah, aing sakalian titah melakeun tangkal sampe ka si Subaili buruhan gede-gede 100.000 sapoe. Nya melak kitri bungkus sekalian ah. Astagfirullahaladzim. Subaili, ai maneh kunaon eta keconggiran kitu Kehet. Pan ku aing teh dititah melakeun kitri na pang kumaha eta kala jujungkiran kitu. Aduh, aing ya budak. Ahmad.
aing sudi sing diburuhan 700.000 oge kudu gawe kieu mah tunggiran bedan kieu pirang melakeun bedan kieu aing sudi sing diburuhan 700.000 oge lah aing naon gawe kieu mah segala hulu-hulu dihandap lah. Da aing mah teu nitah tutunggiran kitu kehe. Aing mana erek gawe naon aing mah nitah teh melakeun kitri. Heeh pancen hulu na ku anak aing geus dihandap hulu teh ye. Maksud aing teh Subaeli ieu hulu ieu ti handap hulu ieu na lain hulu maneh kudu tutunggiran ti handap Subaeli. Aing geus najis gawe di dieu mah lah. Nanit-nitahna tara puguh tara parele buruhna leutik jelema berwit